Dan lamun hayang payu ka awewe mah uang kasih botak geraya nyahuan deh sia eta mah. Bener. Ya nyahuan geraya pe Bang buktikeun. Ieu nya teh payu wae ka awewe mah. Yuk. Tuh, Wak, cager. Bentar. Doang cek. Alhamdulillah. Kang Haji. Naon? Salah. Ieu teh pangna ka dieu teh ieu teh Geus teh kudu dicaritakeun. Jadi geus pugu ya budak teh hayang ka awewe. nya cek urang ge nyahoan. Bener. Si ieu si botak-botak oge ieu mah nyahoan. Jadi jeung wayahna teh da aja budak teh ngamplok 100 atuh. Duh, ngarakeun maneh mah tuh. Gitu. Aduh, So da nyahoan. masih dibuka ge 100 jadi teh. Alah, istiaranana ge capek wa teh. Baru nyahoan si botak mah da sok lawo urang nyara-nyara wae urang. Jadi meureun pangna teh payu ge tah maneh teh koret. Duitan. Jadi lah geus balik heula we era mah jig we. Da hese ieu mubaranana teh barak haya. Babari mubarana yang payu teh. Kumaha tuh? Bae maneh teh payu. Geus we lah. Heuh. Kewe lah mun geus malarugunya Kang Haji ajak deui ieu budak ka dieu payu we. Sarbotak.